Ini parah nih. Menuju Saung Paninengan, guys. Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Sadayana Baraya Sunda, sana Sunda, Wilujeng. Salam sejahtera sadayana. Yes. Cep. Apa tuh bubur bayi, Cep? Nah, apa tuh bubur bayi mah eta teh bubur khusus para bayi. Tah, gua mah ke Cep ye, aya nu aneh. Pan aya bubur bayi mah khusus yang bayi. Di daharna teh. Tah, gua mah aya nu aneh, Cep. Kunaon aya bubur ayam di daharna ku jelema. Naon sekali deh. Kan ari bubur bayi mah, Cep, di daharna khusus jang bayi. Nah, aya bubur ayam di daharna ku jelema atuh, lain ku ayam. Lain wa apa tuh Gunung Merapi? Apa tuh, Cep, Gunung Merapi mah? Anu di Jawa teh aing. Nah, geuningan apal? Oh, atuh apal dan terkenal macam. Tah wa ieu kira-kira cek wa eta Gunung Merapi masih kira aktif tuh wa? Yang aktif atuh Gunung Merapi mah. Nah, make jeung kitu teh. Nanya kitu. Ah, bohong gua mah. Ya masih aktif atuh. Eta geuning wa kamari. Masa ditelepon ku Acep? Teu aktif. Oh gitu benerannya. Nah, cenah nyai, cenah cek si Akang eta teh. Karek 3 bulan di cenah ge panyabaan ge cenah. Asa seuseut cenah seret kieu cenah. Si horeng tuntung samping ka bawah. Gua mah ngarasa belegug ieu teh, Cep. Belegug kunaon wa eta kudu pararuguh heula atuh wa. Kakara gua mah ye, Cep, merhatikeun hayam jago. Eta tuh urna teh malika tukang, Cep. Malika tukang. Ieu pertanyaan ieu. Jero ieu pertanyaan teh wa. Tapi heueuh nyawanya. Tapi wa meureunna da wa ayeuna lamun hayam tu urna mali kahareup mah bisa korek-korek sok meureun wa. Kudu muter heula eta. Nanti meureun wa ge lah. Jeung kakara deui, Cep. Eta hayam teh uleungnan. Uleungnan hayam. Ieu wa beuki-beuki panjang ieu mah ieu pertanyaan teh. Wa lamun hayam aya leungeunnan atuh hayam awawena meureun aya susuan. Anu bahasa eta geus gede. Anu kata-kata hari ini. Walaupun hujan yang penting semangat. Nah, eta bener. Ya, dengekeun. Ari nilai jelema teh, ningali jelema teh tong sok di luarna hungkul. Emang lamun ningali jelema kudu sabaraha warna atuh? Gara-gara sebotol minuman kau jalan sempoyong mah eta botol sagede kumaha wa? Bawa sagede drum. Dimisili gitu. Domisili. Domisili. Do Mi si similiti dimisili ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cep? Paingan di teteangan tadi aya di dieu geuningan. Aya naon teh neangan gua? Orang nyantai we, ya teh sore-sore. Lain wa ieu. Heeh. Doma anu 2 aneun teh ningan pamari. Oh, Ayeuna teh geus ngajuru wa. Anakna ge 2 jaluna hungkul deui wa. Aduh, ada atuh, Cep. Jalur hungkul mah. Oh, Jeung nyata. 2 deui. Sugana tuh jadi duit wa. Atuh mah dijualna ge. Tah kieu wa. Heeh. Jadi kulantaran urang teh boga pangabutuh ya teh wa. Tah doma anu bagian urang anu hiji rek dijual wa. Cek gerak. Nah, makan dijual segala eta dong, Mak. Ya pan anu bagian nu aja eta mah wa. Heeh, pan dina perjanjian kumaha teh lah basa meuli teh. Heeh. Pan Acep mah nyopot teh ye tina tengah kana huruf. Ke tina tengah kana huruf wa. Tah wa mah tina tengah kana buntut. Tah berarti dong anu 2 eta teh anu anakan ayeuna. Berarti nu uwa. Nah,
Tah makna ulah tuh ari urang teh kebagian meureun bagian ngaritna wungkul. Nya tah ayeuna kieu. Ai doma anakan tina hulu atawa tina buntut. Buntut anakan wa. Pan dina perjanjian kitu lain uwa teh. Berarti eta nu uwa teh. Anu ulah teh nya. Uwa. Soalna eta kan tina buntut meureunna. Ajab kana hulu bagian ngarit, bagian maraban wa di tengah-tengah kana buntut. Ai anakan di mana? Tapi heueuh nyawanya. Nu uwa ngaranna teh Cep. Tapi keheula wa ieu. Teu anak kumaha ieu? Bahasa harita uwa meuli doma teh Heeh. bikangna hungkul. Nah, heran jeung bisa ngajuru. Bisa keureuneuh. Pan uwa bagian kana buntutna. Heeh. Buah-buah ku uwa ieu mah wa. Assalamualaikum. Si Mang Baso ya. Aduh, ya namanya ieu ngawitan deui Mang. Ngawitan deui. Nuhun masih kena ieu nya. Aduh anjing kena ieu teh. Mudah-mudahan Mang sing ieu sing laris manisnya. Aduh. Ada rezekinya Tah eta Mang. untuk ya begitulah biasa kehidupan sehari-hari. Lain wa nya. Urang mah wa ieu lamun keur di alam model kieu wa. Asa kugararana pikirannya. Tiis ceuli herang mata. Mantap pokona mah wa lah. Sudah di rumah. Ngadenge manuk. Ngangpingkeun suara angin. Geunah tiis. Heeh wa. Ieu wa ieu. Naon? Ayeuna mah daripada mengisi ruang anu kosong ieu wa. Heeh. Urang teh tarucingan wa. Boga tarucingan. Tah. Sok tarucingan naon? Naon bedana? Rokok jeung monyet wa. Naon bedana? Rokok jeung monyet. Nah, tah bisa mah coba sok lah. Babari atuh. Wah, Tarucingan ulah kitu. ka babari-babari sok heula. Babari tarucingan kitu mah. Naon bedana? Rokok jeung monyet. Heeh. Aya rokok mah bodas. Aya monyet mah hideung. Oh, ini tuh lain gitu. Emang rokok bodasnya, rata-rata rokok bodas, monyet hideung tapi lain gitu. Wah, ieu. Naon eta jawaban? Ari rokok mah siga rios, ari monyet mah siga maneh. Aduh. Nepi ka kitu. Itu jawaban. Ye. Kamari ka kota teu? Henteu. Aya naon kitu? Eta aya monyet. Siga maneh. Lain wa ieu. Ieu usaha wa. Cuman ayeuna mah kudu make modal wae. Heeh, nyata eta mah. Teu make modal mah hese. Usaha teh. Mangkaning urang wa ieu teh geus nganggur ieu teh geus lila ieu hayang usaha. Ari modal teu boga. Cing wa ieu nyata bolongan. Kumaha carana? Neangan modal wa jeung usaha wa. Ieu ku wali bare membolongan. Kamari tatangga ngajual tangka harenong. Apa tangka harenong? Apa tengah harenong mah? Emang laku tengah harenong? Laku, boga teh di imah tengah Ari harenong. di imah mah eueuh nya di kebon anu pasir mah aya wa tengah harenong dan kitu mah atuh. Jadi pelak, mata loba ngajabrag nu kitu mah. Tah kira-kira aya sabaraha tangka harenong di imah? Aya 30 tanggal mah wa. Loba nih. Tah tatangga mah kamari ukur boga 20 tangka. Dibelina teh 20 juta. 20 tangka harenong. Nah, mahalingnya. Erek atuh anu urang dijual ieu wa ieu. Ayeuna kali 30. Sabaraha 30 juta beuna. Boga meureun modal, tah pembolongan ti gua. Heeh, benernya eta ka saha wa ngajualna wa? Kamari teh ka orang Jakarta. Diborongkeun teh tangka harenong teh 20 juta beuna. Tah nu dinya ka orang Jakarta. Heeh, wa lah erek kamu loba dedengean wa. Dijual wa lah. 30 tangka berarti 30 juta. 30 juta. Heeh. Erek dijual mah. Erek Tah dijual. tatangga ge nang jeung tanahna.